Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i mursalin wa awliya'i wa suhari wa salihin wa jami'i malikatil muqarrabin wa khususan wa syabrul qadi ajran wa khususan rusyidin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ruhi sebuah kitab Tijan Darari muslim maupun masih silati mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala non al mukhalafatu lil hawadis sifat mukhalafatu lil hawadis artosna nyulayaan Gusti Allah al mukhalafatu nyulayaan Gusti Allah lil hawadisi kasakabe anu alalanyar. Beda Gusti Allah jeung anu alalanyar, henteu sarua Gusti Allah jeung anu alalanyar. Wa manahu jeung ari manana ya sifat mukhalafatul hawadisi teh annahu ta'ala eta sanyanyana Gusti Allah ta'ala laisa eta henteu aya Gusti Allah mumasilan eta nyarupaan lil hawadisi kanu alalanyar. Gusti Allah henteu nyarupaan kanu alalanyar. Palaesa henteu aya lahu eta tetep ka Gusti Allah naon yadun panangan wala jeung teu aya eta tetep di Gusti Allah naon ainun socaan wala jeung teu aya eta tetep di Gusti Allah naon udhunun kuping atawa cepilan wala jeung teu aya eta tetep di Gusti Allah naon ghairu dzalika lian-lianna anu ditutur kabeh min sifatil hawadisi ti pirang-pirang sifatna anu alalanyar. Wadiduha jeung ari lalawananna ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi al mumassalatu eta nyarupaan kanu alalanyar mumassalah. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Gusti Allah wajib kasifatan ku sifat mukhalafatul hawadisi. Kunaon Allah wajib kasifatan ku sifat mukhalafatul hawadisi? Dalilna annahu eta sanyanyana tingkah jeung kalakuan laukana lamun mabukti Gusti Allah teh mumasilan eta sarua atawa nyarupaan Gusti Allah til hawadisi kana anu alanyar lakana tang tubuk di Gusti Allah teh hadisan eta anyar. Wa jeung ari Gusti Allah anyar teh muhalun eta teh mustahil. Jadi bab anu sifat anu kaujud kidam bako mukhalafatul hawadisi sifat anu kaopatna tina sifat anu wajib di Gusti Allah teh nyaeta sifat mukhalafatul hawadisi hartosna Allah kasifatan henteu sarupa Gusti Allah jeung anu alalanyar. Naon nu anyar seperti matahari, bumi, bulan, bintang, langit, galaksi, cai, api atau makhluk-makhluk nu lain nu harirup sapertikeun manusia, hewan-hewana, sato-satona, tangkal-tangkalna da Gusti Allah henteu sarua jeung anu karitu. Rek dina rupa rek dina bentukna Gusti Allah mah henteu sarupa tegasna Gusti Allah mah aya na aya henteu ngagaduhan bentuk-bentuk anu alalanyar anu katarempok urang anu lebih kanyahokeun ku makhluk. Rek anu lebih kanyahokeun ku makhluk atau anu teu dikanyahokeun ku makhluk bahwa teh aya bentukan Gusti Allah mah henteu kitu. Henteu aya di Gusti Allah panangan atawa soca ningalina Gusti Allah malain ku soca jiga urang kieu. Gusti Allah mah nolongna sanes ku leungeun jiga leungeun kos urang kieu jeung teu aya kupingan Gusti Allah mah ngadanguna lain ku kuping anu jiga urang kieu. Begitulah pangeran atuh Gusti Allah lamun sarua jeung anu alalanyar mah tang tuh Gusti Allah teh butuh kanu nganyarkeun. Kitu dalilna teh. Sabab ari anu alalanyar mah butuh kanu nyieun. Sedangkan Gusti Allah teu butuh kanu ngadamel, teu butuh kanu nyieun. Mata Gusti Allah mustahil sarupa jeung anu alalanyar. Teu gaduh bentuk, teu gaduh rupa Gusti Allah. Aya
teu sarua bentuk jeung rupana jeung sakabeh anu didamel ku Gusti Allah. Nek luar angkasa na galaksi Bima Sakti sakitu luasna Gusti Allah teu akur jeung nu karari. Nah, begitulah sifat mukhalafatul hawadisi wajib di pangeran. Pangeran mah wajib kasifatan ku sifat nu kitu teu akur jeung nu anyar. Atuh lamun akur jeung nu anyar mah lain pangeran. Kos kitu mah. Manya pangeran sarua jeung anu anyar teu pantes diaranan pangeran gitu. Jika patung pangeran, roti pangeran, matahari pangeran, jen pangeran manya pangeran boga bentuk boga rupa bisa katompo ku mata teu pantes ngaran pangeran. Nu ngaran pangeran mah teu akur jeung sakabeh makhluk anu araya di alam dunia, di alam luar dunia oge. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib sareng wajib ya kita ala tetep di Gusti Allah taala naon al-qiyamu binafsi berdiri dengan sendirinya, berdiri dengan datna, ngadeg kalawan datna Gusti Allah teh. Wa ma'nahu jeung ari manana ya sifat qiyamu binafsi annahu tetep sanyana Gusti Allah taala la yaptakiru eta henteu mika butuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat wala jeung henteu mika butuh Gusti Allah mukhassasin kana anu nangtukeun. Wa diduhu jeung ari lalawanan Gusti Allah alih tiaju wa diduhu jeung ari lalawanan sifat qiyamu binafsi alih tiaju eta mika butuh. Ini mika butuh naon ila mahali kana tempat wa mukhassasin jeung kana nangtukeun. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat qiyamu binafsi annahu eta sanyana Gusti Allah taala lawih taja lamun mamika butuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat la kana tang tubuk ti Gusti Allah teh sifatan eta sifat wa qaunu jeung kabuktian Gusti Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil. Walau itaja jeung lamun mamuka butuh Gusti Allah ila mukhassasin karunang tukeun la kana tang tubuk ti Gusti Allah teh hadisan eta anyar. Wa qaunu jeung kabuktian Gusti Allah teh atawa jeung bukti Gusti Allah hadisan eta anyar muhalun eta mustahil. Tah ena salajengna ngabahas tentang sifat qiyamu binafsi. Allah ngadeg kalawan datna sendiri. Teu mika butuh Gusti Allah kana tempat jeung teu mika butuh Gusti Allah kana anu nangtukeun. Ngadeg sendiri aya dengan sendirina Gusti Allah. Aya dengan sendirina teu butuh kana tempat jeung teu butuh kana nangtukeun. Lamun Gusti Allah butuh kana tempat atuh sifat ngaranna. Contona sifat seukeut anu aya dina bedog. Tah sifat seukeut eta nempel dina bedog. Butuh tempat sifat seukeut teh nyaeta naon sifat seukeut butuh tempat. Lamun sifat seukeut eta butuh tempat nyaeta nempelna kana bedog. Tah Gusti Allah mah henteu butuh kana tempat. Sabab Gusti Allah mah lain sifat tegasna zat. Zat mah henteu ngabogaan tempat. Lamun sifat ngagaduhan tempat gitu. Saperti naon deui sifatna sifat amis. Tah sifat amis teh aya misalkeun dina kolak atawa dina aya jus. Nah sifat amis nu aya dina jus teh butuh tempat. Sifat amis teh naon tempatna jus. Gusti Allah mah lain sifat kitu teu butuh tempat. Sabab anu butuh tempat mah sifat. Saperti jelema kasifatan ku sifat tunduh butuh tempat keur sare. Saperti matahari kasifatan ku sifat panas atau butuh tempat ge matahari oge keur nyaangan kanu sejena itu. Jeung sabansa jeung nu lain-lainna. Langsung Gusti Allah kan teu mika butuh kana anu nangtukeun. Anjeun kudu kitu, anjeun kudu kieu, Gusti Allah kudu kitu, Gusti Allah kudu kieu. Manya pangeran aya nu nangtukeun atuh henteu pantes. Pangeran ngaranna oge teu butuh kana nangtukeun ari pangeran mah kumaha pangeran wae rek kitu rek kieu oge. Teu mika butuh kana nangtukeun. Berdiri dengan sendiri teu butuh kana tempat, teu butuh kana nangtukeun. Gusti Allah cenah aya di luar aras atuh aya Gusti Allah aya di luar aras di dieu moal aya meureunna. Sedangkan dari Gusti Allah ban aya di mana-mana.
Di mana-mana emang Gusti Allah nu eueuh mah makhluk kabeh makhluk eueuh asalna Gusti Allah hungkul nu aya makhluk mah diayakeun ge ku Gusti Allah mun Gusti Allah na eueuh atunya moal aya makhluk ge pan geus di awal ge geus kitu. Jadi ngajadikeun Gusti Allah moal mustahil Gusti Allah nyebutkeun aya di aras eta mah babahasaan doang dina Al-Qur'an babahasaan teu pantes diterjemahkeun ku urang kos kitu Gusti Allah aya di luhur aras teh wa huwa wallahu ala arsy istawa mah teu pantes sabab Gusti Allah mah lain sifat lain ditangtukeun wa mukhassasi lain ditangtukeun mah makhluk tah lamun Gusti Allah butuh kanunang tah walau itaja lamun Gusti Allah mukhassasi ditangtukeun bukti Gusti Allah teh eta anyar sedengkeun lamun Gusti Allah anyar muhalun eta mustahil. Lamun mah Gusti Allah ditangtukeun eta pasti barang anu anyar bulan tangtukeun nya matahari ditangtukeun nya bumi tangtukeun nya tangkal kudu cicing di dinya kudu bijil di dinya urang kudu lahir di dinya tah urang kudu lahir di dinya bijil tina beuteung ibu nu eta cicing di negara nu eta tah ditangtukeun tah kos kitu teh taruh ditangtukeun kitu mah kabeh oge alala anyar sedangkan ari Gusti Allah mah lain anyar qadim ti heula oge. Mata Gusti Allah mah teu ditangtukeun anu ditangtukeun kitu mah kabeh oge pasti ngabogaan tempat. Nah Gusti Allah teu butuh kana tempat. Begitulah pembahasan sifat qiyamu binafsi Allah ngadeg kalawan datna teu butuh kana tempat jeung teu butuh kana nangtukeun sabab Gusti Allah lain sifat lain barang anu anyar anu butuh kana tempat jeung anu butuh kana nangtukeun mah nyaeta sifat jeung barang anu anyar dan sedangkan Gusti Allah mah lain sifat tetapi zat eta kasifatan ku sifat jadi zat anu Gusti Allah nu aslina mas wujud doang hiji tah wujud eta teh nyiptakeun sifat maksudna nempel tadi di zat Allah nu eta teh sifat qidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi tah sifat-sifat eta nempel di zat Allah anu kasifatan ku sifat wujud wallahu alam bisawab.